Iran anu ku Kangjeng Nabi dijelaskan landai kata agama aya di gunung lazahaba niscaya orang Iran mah bakal lompat ke gunung neangan agama bakal sepatut orang Iran mah Paris namun dina muslimah Persia Iran dijelaskan tak eta teh dijelaskan ku Kangjeng Nabi andai kata agama aya di luhur gunung niscaya lazahaba rajulun wakila lazahaba waqala Kangjeng Nabi abnaul Faris anak-anak Persia dan anak Iran berangkat menuju luhur gunung untuk mencari agama kuat-kuatna kedariung Kangjeng Nabi andai kata agama min wara'in nasri aya tukangan bengawan anu gede bahkan aya dina luhureun gunung cicing we Kangjeng Nabi cicing ka sahabat kunaon cicing ya Rasulullah aya jelmana di dieu saha dicekal ku Kangjeng Nabi haza Salman Al-Farisi Salman Farisi teh cak Salman urang negara Faris Faris teh Persia Iran cak Salman Al-Farisi teh urang Iran nu mantap paingan gagah deuleu dina Bukhari deuleu dina Muslim nama boga tetangger Salman Al-Farisi urang Iran Allah nu teu nyaho urang mun maca Bukhari mun maca Muslim Sunan Abi Daud Ibnu Majah aya Salman Al-Farisi nu pernah boga wawasan luar biasa ketika perang Khandaq nyana nu boga wawasan nyeun Paris ya Rasulullah kula boga ide nyeun Paris gali di dinya supaya teh musyrikin datang ka dieu kafirin datang ka dieu lagi jebur ka Paris aya kula nu ngalaksanakeun siap Kangjeng Nabi ge milu kana aturan Salman Al-Farisi nyeun Paris dirinya tetap wawasan orang Iran saat eta bisa dilaksanakan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap kuari lain lalaga ada Iran dipake ka tenggang jeung pake kasieun ku Amerika sieun kuari ka Iran sieun lain lalagaan orang Indonesia mah kuari kan ngageter-geter mun ngadenge air Amerika ada awas jadi embargo ku Amerika bisa tapi Iran mah justru langkangan kapan kita perang dengan Amerika Masya Allah eta iman luar biasa